Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dulur, wilujeng sumping di Urban Gaming, urang Bandung gawena main game. Aya wae nya. Wilujeng sumpingnya nembe datang, bikin nembe nyubian gitu ada mau channel game gitu, pas batur kumaha gitu nya. Jadinya di malumnya masih kumaha gitu nya. Ayeuna abi bade nge-review sakedik game Brutal Street 2 nya versi 1.0064100 dikeluarkannya Team Black per game tahun 2018 nya, berarti ya gamenya masih baru gitu nya, masih anyar lah. Cus wae kita tap start, pencet ieu oker gelut cenah. Oh siap. Oh jangan. Oh, go, oke. Haha, genut ya. Genut. Oh, diculik ya si genut. Yeah. Japanese man. Pet Bros Dragon, come to papa. Ayo tengah. Edan muter kus gangsing edan. Maksudnya sarwa gitu, kikil gitu, tuh ngarokok deh. Ini adalah member geng pertama kamu, namanya si Boxer. Oh siap. Ini adalah musuhmu. Apa itu? Namanya itu Paihan mana? Paihan itu musuhnya. Oh siap. Mencet si Boxer terus drag keringna kamusuh. Oh otomatis jadinya padahal pencet tombol gitu, jadi itu ngetep gitu. Iya musuh mana ya tenggelam deh. Oh siap. Pencet si Boxer deh drag. Oh masih tutorialnya, jadinya wajar ya kalau tulisan kan itu set otomatis jadinya bro. Namun ya teh antep kena gitu segedar teh nenggelan sorangan tuh si Boxer cenah darahna saeutik deui manehna butuh disembuhkeun. Oh siap. Cheerleader manehna bisa keluar tapi manehna bisa mare darah. Oh siap. Get cheerleader cenah drag ringna ke si Boxer. Coba. Oh ya otomatis merian darah. Olah bagus. Cok lah. Pakai skill ya keur ngadarahan babaturan nu loba. Coba. Euy. Lihat dia euy. Wah, benar. Bam. Oh, terus di darahan nyetnya mau gelutnya terus gelut gitu bro. Wih di CSA. Oh dapat A tungkul. Oh menang yuk. New gangster cheerleader. Oh iya jadi babaturan sageng bro. Pencet status, asupkan peralatan baru kasih Boxer. Oh menang sarung tangannya tadi. Mana make equipment pas battle, mana bakalan menang 100 anyar. Cobaan ayeuna. Mana ayo mencet na euy. Sheetnya aduh ngerti dah. Ieu nomor 2 nya. Coba lah kumaha ayeuna. Oh masih di darahan. Oh bisa digerak-gerak bro. Oh gimana no? Itu mantapkan ya cenah gelut adalah laki. Kiraku laki malah. Serangan wae gelut kan. Oh awalnya ya kudu dieser-eserkeun bro. Soalnya kayak ditenggelan tuh bisa gelut kan awalnya mah. Menurut laki mah bisa. Tuh. Oh mana aya equipment gitu bro dicopot. Oh iya jurusnya ya. Pakai skill untuk
Oker ngelehkan musuh mun loba musuh. Dor, kill. Oh iya tenggena masalah. Oh set mana nenglan awewe tadi mana wanita ke awewe. Oi wanita ke awewe mana teh. Nah terus cara haneng terus ya awewe diincer deui oh kawe oh ka era sia ka dieu mana oh iya jurusan bro. Oh benar lah. Neng pindah neng. Ya lagi kurang ajar ya duaan. Nah, wani ka awewe. Preman kampung. Paes ya. Oh, manis yang geus. Oh. Mantap. Oh, S ya mah bro, S KB. Benar mantep. Oh, menang buuk rambut lah statusnya asupkan dia karena equipment di hana aya tulisanna menambahan rambut equipment tuh aya HP plus 22 attack score plus 5 gabungkan aja bloodthirsty stat oke ngaktifkan AP plus 5% AP naon merentunya ngerti dah AP teh serangan bro DP pertahanan kritikal HP darah attack speed ya naon ya coba enak pakai gay wah tempatnya anyar nih bro lagi di jalan tadi saha ya Widih manuk mararapung. Raja kos namanya bro itu aya di luarna aya bar darah jika aya semacam raja gitu bukan namanya awalnya diincer aya jurusan teh atau jurusan dengeran awewe sia maneh wanina ka awewe sia maneh teh aduh lalaki teh kumaha ieu wanita ka awewe full lemah lalaki teh wanita ka awewe full maneh teh temulan si bosna nah terus darahan ya. Awas ini benar ini ngisar neng ini lagi agak songong ini darahan itu lagi kritikal nih. Neng paeh tuh rajana. Untung keburu paeh. Rasa atik deui. Cenah awewe diculiknya ku si bos. Mun maneh mantuan orang jadi kiluan, cenah orang bisa ngalekeun si bosna. Naon cenah embung, yo duit. Coba duit geus. Oke, cenah buset deh. Mata duitan geuning. Ilmu euy. Menang equipment ieu keur si neng nya keur si cheerleader. New gangster gunner namanya juga tim anyar orang namanya si gunner nya status ieu teh neng menang ieu asupkeun nya ka pasif tadi. Mana jadi boga gangster orang jadi 3 namanya nu aya si ieu boxer si cheerleader jeung si gunner lah. Coba jalan si gunner nya kumaha ieu na teh. Jurusna lah orang tingali lah. Enaknya ya hampang gamenya offline di bro jadi sekali download unggul gitu jadi kena teu make data deui gitu sekali ngadownload doang men nembak si ieu euy gayana tapi si ieu we pagar hirupna mah si boxer da dia bisa lagi nembak tuh jarak jauh tuh iya tuh bisa gelut gerak bisa ngadarahan iya lalaki ini makan pukul tuh bisa deket harus bisa nih coba sniper bro di gelo jurusnya sekali tembak ya equipment akurasi boxer boxer mah kudu terus buy one bro tapi lamun si gunner kudu jarak jauh kudu dijauh semua ya gitu iya set aya mobil segala mobil eta
Buset incer awewe. Ih nah mana incer awewe ngerakeun mana euy. Neng awas neng. Awas neng. Makanya agak-agak miring. Dua-duana euy. Yuk terus. Kamana ya tengok lagi. Terus neng darah neng. Jurus Kak. Masih Richardnya jurus eta nu sniper jeung rada lila gitu. Terus neng darah neng. Ini darah sia neng ya. Wah, keburu menang. Mantap, victory A ujungnya lah. Menang tuh pistol revolver nah cepet di dia nya. Pasti gunner ieu mah teu bisa soalna lamun dia pakekeun kursi boxer pasti cerita teu bisa soalna senjata naonnya lain melee kan sih mah melee ya jarak jauh lah ya mah jadi bisa nak pakai senjata jarak jauh unggul. Masa kitu heula reviewna teh abinya oke pami terus lawan raja-raja deui nya oke ku abi apa unlock member anyar teh ku abi di upload deui nya videona insyaallah nya. Ayeuna mah cakepkeun deui sampai sakieu heula nya. Atur nuhun atos nyarangan tadinya ti game ieu terus ningali reviewna nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Urban Gaming.